lain aya buuk di dinya kos rek diwingu wae jiga kitu. Ih. Cukur cek aing mah di dinya ih. Teu apalin gaya di dinya mah berat. Ieu teh nya tuh. Lu disebut gondes berat. Gondrong desa gayanya. Kondes. Heeh, gaya lah. Ya, tapi pan geus kolot atuh. Di dinya teh neangan atuh model sejen. Naon ke atuh? Kela berat. Kosim lamun dicukur halus teh berat lamun model cepak ngehe dengan berat. Naon deui ieu cepak ngehe anjing? Teu Parupa apaleun. wae aing Kosim. Nu kumaha cepak ngehe nu kumaha? Di dia teh beak botak berat. Heeh. Tah ka dia ka dieu tah ditundaan buuk ka dieu tah. Wow. Mohek nu kitu mah. Lain cepak ngehe ieu teh. Ya, cepak ngehe mah anu nyesa di dieu saeutik celok di dieu tah mending ge nu kitu. Alus eta. Halus. Viral nu kitu Mas ya. Da ka Kosim mah make gayana naon ge pasti halus nya. Alus di dinya mah sedina. Atuh Kosim gitulah gayana naon ge keren. Heeh, isuknya isuk dikitukeun. Tapi berat Kosim masuk Korean aja jeung ngerukna dicukur teh. Kesal ningan. Mun aya berat aya teu cukur online ningan berat. Anjing. Anger anjing tungtungna nyasa boy si Kosim. Please kos. Atuh dicukur mah teh gitu konsepna sih teh. Ya, dicukur mah teu bisa dititipkeun acan ka batur sih teh. Lamun dititipkeun meureun sirah di dinya kudu dicoplokeun heula bikeun ka batur meureun nya. Komo online moal bisa atuh kos. Parupa wae si Kosim ieu anjir. Parah. Berat urang mah hanjakal baretos sakola teu masantren Hanjakalna kumaha? pan angger berat dina kahirupan mah anu dipake teh ikhlas jeung sabar nian lain pelajaran kimia. Ini rada jero ya ngomongna. Tadi ngadahar naon bos? Aing curiga nya ngadahar jangkrik kalung ieu dua siki. Bos cuplah yang ngomongna ieu kieu. Anjir. Bos ya. Memang sih tungtung nama anger ikhlas jeung ridho. Tapi pan sarua pelajaran kimia ge penting da moal aya dokter bener teu. Ya moal aya ilmu pengetahuan orang teh meureunnan aya naon teh profesor gitu kan. Bener teu? Benernya Penting eta oge. Nya, beda nu leuwih penting bener nya guys nya. Ilmu agama. Ada euceureuh aya nama guys nya. Bos cuplahin. Sak gitu. Mending minengan bos. Ieu nanti ngadahar jangkrik kalung. Urang alus tah. Guys nya rada berbobot ngobrol. Bisa wae ya anjir ya. Jangkrik kasir ya. Badag ning lur. Berat. Kosim mah katipu ku toko eta kursi. Ketipu kumaha? Pan tadi teh Kosim meuli kursi berat. Menang hayang tiba baheula ku kumpul ajang meuli kursi goyang. Dia nama dipere nu palsuna berat. Nepi ka imah. Ku Kosim geus panyektakeun lagu DJ, geus ku jaipongan da ngajetan we tuh sik teu malik. Nying kieu tah. Nu kieu tan jelema rempag teh. Kos ya. Kursi goyang. Maksudna lain kursi eta anjir dipanyetelkeun lagu terus joget situ. Kursi goyang lamun didiukan ku si laing bisa dioyag-oyag kieu kos. Maneh anjir panyetelkeun lagu DJ cenah. Dangdut panyetelkeun teu. Atunya puguh ku Kosim kabeh dipapai lagu mah. Anger nya. Angger. Omongan si Kosim ya. Lamun hayang joget eta lamun hayang sinagoyang eta nya cek aing mah disawer heula. Jigana ngabatan teh anjir tara disawer teh. Oke berat ku kumpul heula duitna Kosim berat. Ayeun pan beak pake meuli kursi. Geus aya ku Kosim disawer.
menang teu ngarti basa Sunda ais kosim ampun teuing nyawa aing teh heureuy. Aya wae ya anjir jojodog reyod ya. Bejana kamari nyeri huntu, Brad. Puguhan. Ini ripuh anjir sababaraha poe ceng aing. Ayeuna mah geus leuheung eta, Brad. Wajahna lah ayeuna mah tepat teuing. Ku obat kunaon eta, Brad? Obat we anjir da kumaha deui atuh. Kedar ku obat kamari oge. Ulah ku obat wungkul, Brad. Da anggar di urang mah masih keneh make geuning, Brad. Tatanya ka kolot, Brad. Atuh selain zamana atuh situ saroceng. Nyeri huntu mah nya ka dokter huntu atuh di dinya. Jeung tatanya. Ya, Brad. Aceng ge barat nyeri huntu eta. Pokona kawas silaru ditiir geuning, Brad. Wah, meni muir aceng teh nyeri huntu. Geus tatanya nya. Nya, geus diobatna naon teu hade. Tatanya ka kolot, Brad. Kumaha cenah coklat? Kapan nu sajeun mah, Brad geuning. Heeh. Sok aya tina hawu lah, Heeh. tina imah. Oh, tusuk sate gitu nya. Nya model Goreng katotok pengsu. juru gitu. Goreng pengsui tadi sebutna teh. Lah nya pokona nu kitu, Brad. Tah aceng ge sarua, Brad. Kunaon cenah? Ngan aceng mah cenah kadempet, Brad. Kadempet kunaon? Jadi deket aceng teh ieu tatangga teh beh dieu, beh wetaneun imah. Randa, Brad. Beh kulon ngaranda, hareupeun oge randa. Jadi aceng teh kadempet randa, Brad. Nyeri huntu teh. Nya Nepi koi nyo kalmu ieu harudang. Nya bener. Di itu di diorana mah tuh. Tadi sebutna teh kadempet iti. Nah gitu teh cenah. Heuh teu meunang teh goreng teh. Parupa aja saroceng. Hah bisa wae ya si Raru ya. Brad, aceng mah teu habis pikir sia. Usaha eta, Brad, ku keuyeub geuning. Anjing, sugan aing kusaha. Ku keuyeub cenah kamari hayam. Ayeuna keuyeub. Cing naon-naon anu henteu abis pikir jang aceng naon keuyeub masalah keuyeub ieu ayeuna. Geus karuhan, Brad. Kahareup ge lega. Katukang bisa. Leumpang teh kagigir. Nepi ka dieu yo pertanyaan ieu. Ampun teh. Ceng kabeneran nya urang teh encan pernah ngobrol jeung keuyeub. Harita euker arek diajak ngobrol oge keuyeub teh keur 1000. Engke ku urang dibejakeun nya, engke ku urang ditanyakeun ka keuyeub. Teu habis pikirna deui, Brad. Eta sakumaha sendalna? Lobana meureun. Nying. Nya sarua aing teh habis pikir ceng ku pola pikir di dinya ceng. Nah pertanyaan aja nepikeun kainya si ieu. Ampun teuing. Keuyeub cenah di senalan. Ya, lamun misalkan keuyeub di senalan, nya konsep keuyeub make senal. Eta kabayang meureun anjir sabaraha rampasan eta lamun titinggi make senal. Benek nanyanya Sok. saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka. Abi be, Ah bener mo maneh pinter gini. kumaha Jo? Tadi mandi, kuy gosok gigi. Alhamdulillah masih kena di tang tayungan. Kunaon gitu? Sungut urang ngabudah, Bos. Jo. Heula tuh Jo ye, ari ngikat dia mah pasti ngabudah Jo. Manasku aing di Bandungan maneh mah. Ke Bandungan atuh, Bos. Kali-kali mah Jakartaan gitu nu jauh, udah.